Urang Pasar Kemis kuali silaturahim ka Haji Oma Irama. Barang datang ka imah Oma na eueuh aya ge gitar. Nah, ini melodi yang suka dibawa-bawa sama Oma Irama nih. Ini gitar tua namanya nih. Ya, di kotek-kotek aja na tong treng. Weh, mantep jaknya nah ini. Aduh, rada bisaan meureun orang Pasar Kemis. Tong. Wah, enak ini mah nih. Dipawa ku jana dipaling gitar Oma Irama, sedangkan gitar kesayangan. Waduh, cak Oma Irama tanpa gitar ini hidupku hampa. Wah, hanya gitar inilah teman hidupku. Masya Allah. Engkau bagaikan penerang jiwaku. Bau budak wahara. Nah, di bawah gitar Oma Irama datang ke dinya. Wah, tuh lagi gitar Oma Irama. Wah, naon gitu kan lapor polisi. Ih, janu tadi mah aya tamu orang Pasar Kemis sakana. Tewa, Pasar Kemis di mana? Pondok. Wah, emang pamalingan meureun mah budak orang pondok mah. Tewa kadili. Tak eta kumaha menurut hukum Islam teu kudu dipotong. Sebab gitar mah barang haram. Tombur teh kendang. Kendang lamun urang perang tah lamun dipopo dung tombur. Eta lamun kuari mah tah lamun Agustus teh brek dung brek naon eta ngaranna? Si banyak jasa kadugas kitu masyaallah. Coba lamun pamajikan Kangjeng Nabi Musa sa ngaranna? Teu nyaho belon disesat. Gusti, ieu gaji belon kabeh. Duh, tanya pemajikan Kangjeng Nabi Musa teh nyaho. Anak Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi sabaraha anakna? Ya Allah. Aya teh anu di Agustus dug naon ngaranna? Berarti nu budak ka neraka ieu budak kabeh ge. Atuh ka nyahona teh leuwih nyaho kana barang teh cereg daripada nu kudu cereg. Ieu mah bangga pisuluheun ieu mah. Tombur tah. Deng dung. Nah, eta tombur. Kendang, sarua bae. Kendang. Bedana kendang jeung tombur mah sabelah, ai kendang mah dua, plipak dung. Eta gitu karena eta gitu kendang. Ieu mah kula inget ka Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan ditaranya masalah lantaran aya nu ngabidahkeun bedug di bidah-bidah. Wah, rame Jawa Timur, Jawa Tengah bedug bidah. Akhirnya dek nanya ka Syekh Khalil, aya keneh Syekh Khalil ya. Syekh Khalil dianggap jago ilmuna jeung wali. Urang nanyakeun ka ditu. Di jalan keneh. Syekh Khalil minta supaya nginjem bedug nu loba ka dieu. Syekh Khalil teh, "Wah, coba bedug ka dieu." Wah, daratang kiai kieu Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk ti Madura. Kiai Khalil keur ngaloba bedug bae. Dung. Kiai Khalil kos kitu tah lalakon aja nama. Dung. Tah, ke kadang-kadang ka dieu kandap dung tong Kiai narelekeun bae we. Urang teu kudu nanyakeun cek nya. Jajalan lagi nabuh bedu gitu. Eta Kiai Khalil lain lalagan kos kitu eta. Lain lalagan. Dari kabeh kiai geus eureun Kiai Khalil na ge. Kiai Khalil seri we cicing itu cicing Kiai Khalil cicing. Geus katebakeun atuh Kiai Khalil. Saudara-saudara datang ke sini mau tanya soal hukum bedug kan? Iya. Tadi udah kelihatan saya mukul bedug. Iya udah, ya udah begitu. Tapi kan kiai aya nu maksakeun coba kurang hayang nyaho dalil. Hayang nyaho dalil lah coba nyok. Siapa yang mau ngomong sama dia? Dia udah jelas-jelasan mukul bedug. Masa kita mau tanya aja kita dianggap bodoh. Enggak, saya yang berani. Nah, aya nu rada ka Muhammadiyahan. Eta emang provokator nama tah. Jadi Kiai Muhammadiyah nyusup kadinya anu ngabidahkeun bedug. Panjana aku bidah. Tanya, "Kiai, kalau soal Kiai mukul bedug itu belum jadi dalil. Tapi saya pengen jelas bedug itu hukumnya bagaimana dan dalilnya apa?" Cek Khalil, kalau menurut kamu
Kalau menurut saya bidah sebab tidak ada dari Kangjeng Nabinya. Bidah juga kalau bedug saja, kalau sama kokol yang enggak. Bidah lah mun bedug doang jeung tongtong mah teu nanaon cakna. Mun bedug doang bidah, tambahan ku tongtong. Henteu bidah. Lainnya ya udah pulang. Tak kiai jago mah kos kitu. Mantak wari orang ulah bedug doang jeung tongtrong. Saya Muhammadiyah. Tuh bidah tuh. Wah, nih ada kokol gua pentuin lo. Beres udah, mabur ke sana. Lu baru ngaji segitu aja udah haram-haramin lu. Ntar lu biar pecah nih kokol gua nih sama kepala lu. Ya Allah, bisa ada ke Holil. Tuh. Nah iya mbah, walakot tapi tondurin ulah dipotong leungeuna mun aya jelema maling kendang, maling tombur, ulah kuari mah Habib sholawatan make tombur. Dia kumaha coba? Ih haram tadi dia walakot tapi tondurin. Teu meunang dipotong jelema maling tombur lantaran tombur teh haram hukumna. Barang haram mah kudu dilejapkeun. Kuari Habib kurang ditaluturkan marawis tinggal marawis, sholawat tinggal sholawat, pakai alat malahi haram. Pak anu kieu uci jangan satu mazhab aja. Enggak, gua mah lagi cerita mazhab Syafi'i. Lu pakai mazhab apa lu? Hah? Lu pakai mazhab apa? Lu baru gua tanya, lu tahu mazhab enggak lu? Hah? Jangan sembarangan, ntar gua sobekin lu. Wah sok hese-hese tah wala kota pitundurin. Ye, gua rima make tombur marawisan Habib deh tong iya Nabi salam sih Nabi salam. Tapi make ieu jadi campur sari ieu rusina. Maca sholawatna urang inget ka Kangjeng Nabi tomburna haram ieu besar wae jeung ngagoreng lauk make cai kieu. Kos kitu tong. Lag-lag Gusti Allah. Ya Allah, geus bae urang mah lamun endek make terbang ulah make kecrek cara Betawian wah salah tah terbang mah make kecrek ulah make kecrek nu haramna kecrek kumaha cenah kieu kecrekna lamun dipisah gede semua terbangna mah teu make kecrek ngan kecrekna mah ieu kok urang gua di akhir zaman teh dibawana ku kiai pada teh kos kitu. Jadi kiai di Karawang mah mareke organ nu ngadengekeun pan sia. Sok haju saralah bae heran nih. Dakwah mah dakwah bae sih hayu sabisa-bisa sok haju acak-acakan. Moal di kieu tah dijelaskeun wala kota pitundurin. Teu kudu dipotong leungeunna jelema maling tombur. Kumaha sabab? Sangan tombur haram. Wanawihi ta jeung sang jambat bangsa tombur dina pada haramna dicontohan ku dia kamizmarin model suling wasonamin arca atau patung wasolibin jeung solib palang eta haram kitu keneh wa gitarin lan gitar wa kecerekin lan kecerek. Ayo sia dode ayo waek-ok-okin atuh rebab eta kabeh wa nanging-nong tanu sok asa gede kieu teh ditabuhan naon eta ngaranna hah lain anu para ranjang tang naon kan tuh nyahoan bae kenong nyaho gambang nyaho Masya Allah. Nah cak malaikat karena lu tahu gambang tahu kenong wah gua siksa lu lah. Cenah kiai ge nyaho nang di sia aing mah. Haram. Deuk kumaha deui atuh. Ulah carita mazhab-mazhab beulana da urang mah mazhab Syafi'i lah atuh haram-haram bae sih abeh ngeunaheun. Kebeng ngeunaheun aya nu nang tangan kula tah di daerah Mauk, daerah Tegar Kunir ki uci ngaharamin segala apa alat-alat malahi. Udah jangan didengar, itu beki ortodok. Hakan kusiatah modern kayak gerah kajahoan gitu. Iya emang terkadangnya kucili aing kadenge aya deui di itu Habib marah go kucing ngaharamin segala tombor segala apa dari mana dalilna bejakeun tah ku sia tah kitabna tah wala qat'a
pitun burin. Atuh kebenaran. Terus kemarin mah teu dijawab ku kula aya nu kadege kecelik kula lantaran can wayahna tah wayahna teu kudu aing nu ngajawab. Ieu kitab nu ngajawab tah. Je sok sambarangan bae. Kamari kredit ka aing kabeh. Naonan cenah kucing haram kredit di mana maju nah aing mah lain carita maju aing mah carita haram. Sia deuk make deuk henteu ulah sok ka aing. Aing mah aya kitaban. Datang sia ka aing leg ku sia kitab tah. Sok aing heran nih masuk ngalawan ka Allah. Atuh ngalawan ka Allah ulah aing disalahkeun, ya aing maca kitab. Cuma naon-naon ki uci, so naon ki uci. Kadenge ku aing tegal kunir kaki uci, digondrong kaki uci, diserang kaki uci kadenge tah ku aing ku ceuli aing Habib di Jakarta ki uci. Ya, Habib deui ngacak-ngacak lahan bae Habib. Maksudnya haram batal wala kota pitun burin teu kudu dipotong jelema maring tolbur emang kudu haram wanahwi dan sebangsanya kamis marin suling teh ceurik eta teh kadangna mah kurang tutut ceurik eta teh nu mantak ceurik nyana teh dipotong-potong lantaran nyana eta potong jeung dulurna dicabut dina tempatna nu mantak nyana ditiup ceurik. Saya bangun khusus gak ada yang aing. Urang bagi pisah budak letik bisa di mana cerik. Komo eta mah dipotong-potong, ditiup cerik. Eta teh itu beneran ieu mah lain lalagaan. Aing ngaji fikih mah koski. Cerita di luar mazhab aya deui ngan moal. Lamun cerita di luar mazhab aya deui cerita di samazhab keneh tapi urusanana ilmu hakikat atuh lain deui. Ieu ke cerita syariat. Cerita thariqah lain deui. Cerita syariat lain hakikat atuh lain deui. Musik pandangan syariat seperti kieu mazhab Syafi'i. Pandangan ahli thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satoriyah, kemudian gitu naon Usmaniyah dan lain sebagainya. Aya cara-cara tersendiri. Ahli thariqah teh make musik cara-cara sendiri teu meunang diumumkeun kecuali jeung ahlina. Cara abeuna ge atuh khusus lain sebab naon mawa kafana mungkin. Mun lamun ku ari Habib Lutfi make organ ulah dijiekeun dalil jang nyana. Habib Lutfi teh boga piano. Boga piano nyana mah lamun urang naik ka luhur cenah main piano sorangan we. Padang bulan. Eta karangannya anakan padang bulan ulah disarwakeun jeung urang panah nya mun keur ngobrol set naik ka luhur nenangkeun pikiran make organ make lagu sorangan make lagu ilahi khusus moal kudu dibedakeun ku kula nyanang urang ke datang ka cerik sorangan golepak cerik sorangan golepak lain nyana bae ahli-ahli thariqah. Ahli-ahli thariqah teh aya nyanyian khusus anu musikna macam-macam nu suling. Lamun Rumi suling, Jalaluddin Rumi nu maot di Turki. Nah, engke insyaallah deuk ziarah ka Turki. Deuk ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi aya di Turki beusi deuk milu ti kuari nyengcelengan sapoe 100. Coba datang ka sabaraha taun teh sia nyengcelengan. Jalaluddin Rumi make sulingnya nama teh Pansuri Sumatera. Pansuri murid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dibawa Qadiriyah ku Imam Pansuri Sumatera Pansuri As-Sumatrai make sulingnya tat diturunkan ilmuna ka Sunan ti Kudus Imam Ja'far Shadiq. Matak Imam Ja'far Shadiq teh jadi pemimpin panglima nyana teh make alat musik. Tapi jang nyana poho nyana ka hamba Allah ka makhluk ka Allah doang make cara-cara tersendiri. Teu kudu dibahas kayak kumaha carana dan lain sebagainya kumaha eta engke di babna bab thariqah bab hakikat mun keur carita bab syariat haram.